Tung. Tung. Aya naon Bu Haji? Rotek aya, gorengan aya, ek dicukur aya, batagor aya, ek pulsa aya. Randa kok mau loba tuh di ditu. Anas kakang udah nyanyi. Alah, sia. Naon eta? Coba motor batur. Kunaon maneh nabrak pagar batur? Maboknya. Henteu wa uing mah sadar kieu. Ah, sia mabok. Numpak motor, ngebut deh. Demi Alek wa henteu. Kala cili uing eueuh. Demi Alek wa uing mah henteu. Nah, atuh bisa nabrak pagar. Pan wa uing teh ke kieu nya dihirupan si motor teh. Gergeunaheun we maju kieu sawa. Terus Terus diharap teh do ujug-ujug. ujug-ujug naon? Ujug-ujug pagerna mentas. Oh, si bedul teh. Aduh, bosan oge kakang teh. Libur. Uang jajan turun. PR loba deh. Aduh. Mahal. Nyakeun wae atuh Kang, kan eta teh nuju usum virus teh geuning, virus nu berbahaya. Mendingan di dieu di bumi. Naon deui sakola ge kayak bisi katepaan bahaya. Mendingan sekolah tuh ya. Dapat uang jajan. Enak mah hasil bos. Eta lambai bas bos. Sudah kasaha wae. Cik eta nuju diajar naon? Bahasa Sunda ya. Maksud teh nuju diajar tentang naon gitu. Oh, ya teh arti poe lahir. Emang Kakang apa? Apalah tuh? Cik, di tesnya daek teu? Sok, Sok. Ari artina poe Senen, kembang, ari Salasa, sene, Rebo, daun, Kamis, angin, Jumat, cai, hari Sabtu, bumi, hari Minggu. libur. Jauh libur Minggu. Di mana-mana gitu ya, waktunya libur hari Minggu mah. Kitu dah hari sering namulan sangu jeung odol teh sok ngana wae. Iya, tadi wengi kakang mimpi dipajak ku kakak kelas. Wah, terus kumaha? Ya ku kakang teh dilawan atuh. Nah, naonan minta duit ke kakang. Teu apal ieu anak saha. Terus kumaha deui? Tah pas nyarios kitu, rada mundur ya. Tapi hiji nu ngaluarkeun senjata. Terus ngeluarkeun naon eta teh? Eta mah ngaluarkeun gunting ya. Saking ruasna, kakang ge ngaluarkeun batu. Coba mun ngaluarkeun kertas, meureun kakang eleh. Ih, samaruk. Sweet Jepang meureun. Ah, abang mimpi ngaco. Iya bantuan ya, PR matematika. Mana coba? Nih hitung-hitungan meni hese. Oh, kieu. Tah, gitu. Ngerti teu? Oh, ngerti. Sok kerjakeun. Oke. Tadi teh kumaha ya? Ongkoh ngarti. Tadi teh kumaha sih sok diajar deui ngitung matematikana. Tapi inget kanu jadi dulur jeung babaturan mah ulah hitung-hitungan nya. Nya. Sok deui. Tinggal ieu saremplak ieu di dinya mah euy nya keur macan lunas cinta dadas Ieu na tengukir hungkul nya. iliku. Tuh eta tinggal eta saremplak Ieu nu lamun ngelain ieu tinggal semet tuh saremplak ieu di dinya mah Jaba dadas. jabacan lunas Heeh. cinta dadas Heeh. Naon deui? geus Alah sia si Willy. Willy. Ka dieu. Sakedeung ka dieu. Sakedeung ka dieu.
ayeuna teh keur zaman wabah virus teh ya, tah eta teh bisa menyebar tina binatang. Maksudna kumaha? Heueuh, pan si tamu lieur eta mah. Kalakuanna siga binatang, ngomong lagi bahasa binatang. Wah, nya. Heueuh. Anjing teh menihare wosan. Bagong, Tuh, nya cuk urang ge. Heureui atuh meni hampura. Leho susut. Oh. Langsung garing tinggal dua. kena naon wakokopan ieu mah naon ieu teh acara heureuy. Bener. Terus ieu kadua duaan di kadi teh rek naon? Yeuh wakokonya uing teh pan di dieu mah sebagai tamu liurnya anu hirupna teh lieur pokona musingkeun sararea. Nya. Tah uing teh dina kehidupan nyata teh keur non mengikuti pasang giri Mojang Jajaka Kabupaten Bandung Barat 2020. Terus? Keprokan mana tuh? Oh, halus sih. Keren. Terus? Liar juga nya. Terus kumaha? Jadi Wakoko uing teh rek minta dukungan kepada seluruh subscriber Wakoko, viewer Wakoko dan semuanya nu sok lalajo uing sebagai tamu lieur dan non keluarga Cemangka minta membantu voting Abi dina Instagram gitu. Ieu kieu Wakoko cara nantinya Abi bere nyango. Keluarkan HP terbaik punya kalian. Tah terus teh buka Instagramnya. Tah lamun enggeus langsung kuakoko kana share cehet. Heeh. Teangan we di dinya teh Mojang Jajaka Kabupaten Bandung Barat Mojang Jajaka KBB. Karena si IG-na teh di prepaid di non ngaranna teh Di gemok. heeh ditulakan dagoan we teu ka dibukakeun ku nu boga imahna. Tah jika enggeus scroll we tuh ka handap engke teangan peserta nomor 20 hiji. Lamun enggeus kemudian kuakoko di tap-tap di kieu tadi tap kieu supaya kalopean disukai nambahan. Kemudian komen we erek ini mah mantips banget, ini mah cool banget atau gimana pokoknya mah sing rame we supaya IG aku teh loba like-na jeung komenna rame pisan gitu Wakoko. Kalem. Ieu mah siga Mojang nanya. Panan ieu mah harita kumisna dibabad kan ayeuna pan geus ayaan deui kumisna. Udah siga tuh nih. Sok teruskeun kumaha engke lah. Pokona mah kalem ke dibantuan urang posting di IG nya nya. Pokokna mah kitu we ayeuna mah Siap. kuing rek kukelilingan deui kepada semua warga di sini rek meminta bantuan supaya ngepoting aku menjadi juara. Siap. Pokona mah sing jadi juara, lamun juara sing berkah, jeung sing mere manfaat ka para warga KBB. Bandung Barat jeung Parongpong khususnya. Kala tring bobodoran teh ngaleungit heuh. Ame alus cenah mesiga si Naruto. Tring. Ai mana mau menulikan urang motor? Apaan geus dieu? Nya geus ya. Urang balik. Oh, nya. Heuy, kakak balik kabeh teh. Motoran butut. Sia karek inget. Urang teh nyokot barangnya tapi kudu-kuduaan barangna gede jeung saha nya. Oh. Si Willy saha deui? Di mana euy? Ieu keur ngored kumaha? Aya naon? Hampura ieu mah. Butuh bantuan. Heueuh, ieu urang teh nyokot barangan, badag gitu kudu-kuduaan. Bisa teu? Mau kuduaan. Heeh, hayu atuh jeung urang bisa urang kalau urang enak bersela. Heeh. Heuh sok bae bereskeun heula we nya. Engke bejaan mun geus siap. Oh, bisa. Oke. Siap, nuhun. Ada yang bisa diandalkan, kalem. Biti urang rek naon ka dinya?
Halo, Wak. Ieu urang geus sarapan dapur. Siap. Yuk. Akhirnya Dadang juga. Kumaha? Aduh, asa hararasem kieu euy ti koro. Dia mah yang ngarokoknya. Kalem urang ngarti yuk. Meser. Meser. Mana teh? Meser, punten. Ya, mangga. Meser naon? Meser rokok setengah. Iya, apa naon? Bebas lah. Oh gitu. Eh. Siap. Ayo masuk Yos. Wios lah. Ya, punten. Di atasnya. Tuh teh receh. Kumaha tuh? Aduh, kalau sekedap. Mohon mangga. Wil, air receh tuh, ieu urang umum bolangan nih. Tapi omat gantiannya. Ya Hmm. hijina. Engke kurang gantian. Mana? Ya. Iya. Ya, atuh nona. atuh nuhun, Ya, atuh siap. Punten. Bade nyenak barang teh ya? Oh, mohon. Ya, iya. Tuh. Iya. Hatur nuhun, assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dekai mah lah moal. Mau urang langsung ah. Atuh nuhun ya. Siap, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Alas ya. Tadi teh orang teh make duit ciwili meuli rokok teh. Jaba candi gantian, jaba hiji-hijina duitna 10.000. Aing mah. Baik ah. Perasaan tadi si Wakoko nginjem duit 10.000 euy. Can digantian. Jabah hiji-hijina di eta teh. Eta mah geus labas aing ah. Cicing, sia teh stay at home. Bener teh. Ulin wae ngalatrak wae. Kan cek pamarentah ge ngajar dog di imah. Sia teh ke beurang virus mah aing nu riput teh lah. Keur naon di dieu juga nu gelo ngobrol jeung hayam. Iya gerakan air teh keur usum penyakit. Iya ngalancar wae hayam teh. Usum penyakit tapi ulah ngobrol jeung hayam oge juga nu gelo sorangan di. Mane teh apaleun? Dan yang tuh ngadat. Si ieu mah si Epul mah hayam urang mah ti leuletik dididik di omongan we kurang jadi ente kudu diajak ngobrol. Mane nu gelo, Ngene nu gelo. urang nu lieur. Mane kunaon deui beungeut kusut kitu? Urang teh loba masalah, keur aya masalah di imah. Bisnis urang pan keur aya masalah oge. Di imah si Bunda teu balik-balik. Teu balik-balik emang ka mana? Teuing eta cenah mah tugas tapi karunya si Kakang Oh naon kamari urang ningali di Kosambi. Di mana? Di Kosambi si eta dibonceng make GL Pro jeung si Paul. Si Paul nu sok ngojek di belokan. Anu Aslina. wah,
di Kosambi kamari urang ningali. Ulah nambah masalah, urang ka dieu teh neangan masalah, menta urang teh hayang menta tips gitu sebagai urang teh partner gitu kan. Yang geus lah. Kumaha Oke, gitu ieu kira-kira? carana mah urang ku aing mane pokona mah tong galinder, ku aing bere nyaho tipsna. Tapi pindah heula di dieu mah bau, atuh bau naon itu? Kelek hayam maneh tah. Sungut Nah, maneh. maneh teh muncrat tong sayur atuh nah. Bau gitu. Henteu ah anjing, siapa? Oke, Kamerun. Nya cek kurang ge naon? Hayam ngalencar wae, sia teh rada dieu teu asup gitu, Prem. Ih, padahal ager wae. Teruskeun ih. Moto teh kieu sawa. Ulangi. Terus ih. Tapi ayah hiji nu ngaluarkeun senjata. Senjata naon? Lamun nek bari ngorong dan hei. Kan acan. Ah, Tapi ngadenge beja mah si eta deket eta jeung tukang foto. Nu balik sih teh. Anjing. Tahu tetap benar nih. Wih, air receh tuh urang ieu ku. Wil, receh euy. Wil, aya receh teh ieu pambulangan euy. anjing teh meniha. Anjingnya lain anjing. Anjing ngerenget gila. Daripada hayang hajat. Tapi kan teu kitu oge jiga nu gelo ngobrol jeung hayam. Tapi mana jadi panas. Heueuh. Dadah. Nah, kadang si Willy jeung si Gesli kat.